Pamimpin sajati aing embung nempo di parapatan-parapatan aing nu gelo tataranjang ngerakeun nu gelo di Tasik dikirim ka Garut di Garut dikirim ke Bandung, di Bandung dikirim ke Kuningan, di Kuningan dibawa ku Satpol PP diturunkan dari di Tasik. Eta nu gelo kuat lieur lah. Ieu teh nu gelo teh aing apa pejabat? Aing cek nu gelo teh aing teh gelo. Aing teh nu gelo nugaskeun ka sia nu boga otak nu boga anggaran. Eta anggaran negara ulah dipake jalan-jalan wae ka luar negeri ubaran aing gelo. Benar tuh. Aing nu gelo diubar ke rumah sakit balik deui lieur deui sabab obat nu gelo teh mahal. Jadi begitu di rumah sakit Cisarua balik deui ka imahna obatna hargana 300.000 atuh indungna teh jadi gelo. Kunaon Kang Dede apa-apaan aing mah kurang ngurus nu gelo. Kadang-kadang aing ge sok siga nu gelo da babaturanana. Leres teh? Engke mah teu meunang kitu. Engke mah aya dinas sosial, aya camat, aya lurah, konek jeung gubernurna ieu nu gelo rek uih piubareunana sataun teh sakieu gancang bere duit jeung ubarna atawa bere kupon jeung nyokot ka apotekna.